Dengekeun ku sia besti. Ngaranna ge hirup di kampung Aisyah. Gableg masalah sa urang, anu marah-marahna 5 urang, anu sedilna 10 urang, anu ngagosipna yoh saalam sobri. Dengekeun Aisyah besti. Wanita cantik Aisyah bisa dibeli. What? Wanita matre bisa dicari. Tapi awewe Aisyah anu pinter gegero. WC menerkan kenteng Aisyah nu artang kalapa. Oh ada iwati aing. Aslina Aisyah. Iwati aing nggak bisa ngagali sumur oke ya. Bisa ngahirupkeun anu keur paege bisa ya. Aslina pokona. Umur ari dek maju ka 40 tahun meni sagala karasa. Pogoleran saeutik tunduk ngadahar lada saeutik nyeri beuteung komo ieu mun kapanasan sirah lungleng lieur sebel geus oge asa acan ieu tempo ningali duit mah adak-adak cengar teu karakana naon paladageun dijual diobral tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh injem duit mun ditagih malah ngamusuhan mut bae lah sabaraha we nu penting mah payuk dek gratis ge pek bae paladageun dengekeun besti hirup mah kudu bebas sia tinggal ieu jana-jana bodong tuh dengekeun besti aing mah dek teu awet ngora kumaha tuh diriungna ge aing mah ku bujang ya guys say hi dulu guys tuh tinggal ieu Aisyah lalel wae jiga nu dagang leta online wae heran da aing mah ku jelema anu maka kawasa teh ieu nyiptakeun beungeut teh hiji nah hari maneh hayang boga beungeut dua naon beungeut dua beungeut dua mah pan amun anu hareupeun mah ieu amis tukangan mah hasem buktina ieu mun hareupeun besti deka mana besti kumaha ieu cuaca cerah secerah hatimu coba ieu anu boga muka dua tukangan mah gorengkeun ngomongkeun sanes kitu besti fakta ciri-ciri jelema nu teu gablek duit yang gede hutang aing saya aku lah ya oh deui lah pokona mah urang lah mau batur mah urang tutorial lamun maneh edek nganjuk kawarung heuh dek nanyakeun hutang nu kamaring sabarahaeun oh kalah tuh salawean salawe sabar aja salawe piraku orang Sunda tak apa salawe acan ada urang mah orang Turki atuh euceuh orang mana Turki teh tur urang kidul dasar oh atuh cah sok lah dijegeun 100 eta we nyekot gula bodas setengah endog setengah milih 5 heuh oh kalah atuh anjir si eta mending bos biasaan si sore aya biasa ceuk bayangna isu sore heuh Besti ari sia jadi jelema montong ribet ari ngadoa sia mah hayang beunghar ai tempo dibagi bansos sia mah hayang dimiskinkeun pagong sugan mah yeuh paladageun taku sia dengekeun besti ari ka jelema sia teh nganilai teh ulah luarna hungkul yeuh tuh tempo rumah sakit luarna bararesih tapi jerona mah nu gering hungkul mimiti angkat ka Ciamis dugi-dugi ka Pangandaran ari tempo nambut meni amis ai tempo ditagih maseaan paladageun duit kesini dong aku butuh duit bu Kade rokok kopi
Heeh, nyata ya kita boga duit, ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tuh tempo ye sangcut pamajikan geus barelel tingali kutang geus barolong ieu da kumaha ieu. Aduh, iya. Penyakit hati, tabib, dokter, moal bisa ngubaran. Hoya.